Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng salah minantu bagian ka-11. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Budi ibu moal ngabibisani dina soal kasedih. Tapi hidup kudu tabah, tawakal jeung iman kanu ngusik malikeun urangan bisa boga kahayang cita-cita urang hasil atawa gagal tangtu di luar kakuasaan. Kagagalan dina hal naon bae eta ngarupakeun panggeuing ti anu ngayuga sangkan urang ulah poho kana hukum papasangan, aya beurang jeung peuting, aya poek jeung caang, awewe jeung lalaki, bungah jeung sedih. Jadi geus aya ti baheula sapasang saha nu nyiptakeun eta teh. Balik deui jawaban nyaeta nu maha kawasa. Budi wani nyempad nu nyipta hukum eta. Tangtu moal urang ngarasa senang, urang ngarasa sedih. Hartina urang teh ngajalankeun atawa menikmati ciptaanna ngan ulah kadalon-dalon matak poho kana diri. Teu aya nu lepat pituah ibu, ku abdi kahartos pisan. Upami teu karaos kana hate, abdi moal nguyung kieu. Teu kuhan teu we nasib abdi nu goreng. Rostati, teu sangka manehna luas ngabut-ngabut hate. Perih bu hate abdi. Kituna teh keur meujeuhna gede duriat. Dipiasih didama-dama. Manita aya rasa deudeuh kanu jadi salaki ngadon mang nyerikeun. Ceuk Budi dumareda. Kanyataanana salah minantu ibu. Ngan Budi kudu loba ngagunakeun pikir sehat, ulah kabawa ku rasa goreng kasebutna lalaki cengeng. Budi, lalaki teh lambang kakuasaan, perkasa, panjang lengkah. Teu merenah lamun Budi kabawa alunan perasaan awewe. Padah Rostati boga lampah kitu, eta teh mangrupa panggeuing sangkan nepi ka poe harita babarengan jeung Budi. Ingat urang teh diatur, Rostati moal beda. Cukup kadetik ieu Budi ngarasakeun sedih. Isuk geus kudu ngarobah sagalana. Jalan masih panjang, nu kudu disinghareupan. Pikanyaah awak pribadi nyaho kana diri, bakal nyaho kana jalan hirup nu sajati. Ngan sakedeung hirup di dunya teh Budi, gunakeun kasempetan hirup keur digawe jeung ibadah. Senang bakal nuturkeun ku ayana katentraman jiwa. Insyaallah bu, abdi bade nyingeraikeun nalang sehat teh. Abdi neda pangdoa ti ibu, hoyong nenangkeun pikir bade nyaba ka Sukabumi, sakantenan jarah ka kuburan apa manawi pareng hoyong teras ka Jakarta ningal pekan raya Jakarta. Panuju pisan ibu mah pe ku ibu didoakeun muga-muga Budi salamet jeung meunang kagumbiraan. Rek sabaraha lila kira-kirana paling oge saminggu lami teuing abdi melangantunkeun ibu di dieu. Tembal Budi bari ngeluk tungkul siga aya nu dipikir. Bada sholat subuh Budi indit ti imah terus manehna megat bus jurusan Jakarta lewat Sukabumi. Manehna hayang nyenangkeun hate indungna, henteu tega ningali indung milu susah lantaran manehna. Budi ngarti kaperih ati moal bisa ku waktu singkat keur ngubaranana. Tapi pituah indung anu bener di Bandungan eueuh nu mencog kituna teh mangrupa ciri nyaah kanu jadi anak. Kapaksa manehna ngabang brangkeun tineung rek nyaba neangan jalan supaya katugenah ati bisa saeutik kaubaran. Jam 1 berang Budi geus nepi manehna turun di terminal bus Lapang Banteng. Rada oge kabengbat ku lobana parobahan. Sanggeus 5 tahun red kabelah kidul Hotel Banteng ngajegir ka Cidato Hagana. Loba titinggalian anu anyar anu baheula can aya. Manehna asa kageuing ku ngurubukna beteung menta dieusi. Manehna lempang ka beulah wetan bus ka warung soto Madura.
Telila tidinya terus mentas ka belah kidul sisi jalan pinuh ku anu daragang koran jeung buku-buku komik. Manehna anteng milihan buku bacaan silat karesepna ti tukang aya nu nepak sanggeus dilieuk ka tukang. Disidik-sidik sing horeng Bakri sobatna baheula keur sakola di Bandung. Budi kacida atohna panggih jeung sobat di panyabaan keur mah can aya tujuan ka mana manehna kudu indit da puguh teu boga dulur nu cicing di Jakarta. Lain Budi teh geus lila di dieu, Bakri nanya ka Budi. Karek pisan jol ti Bandung, nyaeta saya teh hayang nyaho. Bari rek ulin ka Pekan Raya Jakarta, ulah ngan ukur beja ti batur, Budi bari seuri. Nya syukur we atuh. Di jalan naon mondok teh, keun engke ku saya di samper da saya oge can ngolol-ngolol acan ke Pekan Raya teh. Rek neangan heula we pamondokan keur semingguan mah. Yu anter ku Bakri sugan aya nu deukeut asal ulah di hotel gede we. Ieu na Ipis ceuk Budi bari ngarayap pesa ka mejana. Atuh di saya we da lega tong make hotel-hotel sagala anggur irit-irit duit mah. Ayeuna rek ka mana heula. Lamun moal ka mamana urang terus ka imah di Cideng Timur, ti dieu bisa kana oplet tapi leuwih hade ti Pasar Baru we naekna mesingkat. Nuhun Kri, saencana tapi moal ngaganggu, Budi netep sobatna ragu. Tong loba pikir, puguh saya oge inget keur di Bandung baheula urang sarua indekos silih belaan, yu kaburu beurang. Dua sobat neruskeun lempang ka kaler mapai jalan Pasar Baru hareupeun pusat pertokoan Herko megat oplet jurusan kota. Teu sabaraha lila geus nepi ka jalan Gajah Mada, Bakri ngajak turun ti dinya make beca ka tempat Bakri di Jalan Kiai Haji Sainul Arifin ngaliwatan pabrik gas mengkol ka kidul terus ngulon pagigir-gigir jeung sakola dasar Cideng Timur. Reg beca eureun hareupeun imah gedong yang hareup ngidul. Budi nuturkeun Bakri bus ka pakarangan anu raresik di sisi belah wetan, dihias ku kolam air mancur. Di sisina aya bangku tempat niis handapeun tangkal anggur nu ngarambat. Di sisi belah wetan dihias ku kolam air mancur, di sisina aya bangku tempat niis handapeun tangkal anggur nu ngarambat kana anyaman hoe nu carang melengkung ngaroyom ngiuhan bangku tadi. Buah anggur raranggeyan tinggarantung di antara carangna anyaman. Gek Budi diuk dina kursi jok di ruang tamu, panonna ningali ka setiap hiasan nu aya di ruang tamu. Bakri langsung ka jero. Budi ngarenjag waktu ningali potret Bakri make pakaian panganten, jung manehna nangtung hayang nyidikeun potret awewe nu keur ngarendeng jeung Bakri. Sanggeus sidik gek deui diuk kana tempatna, sirahna tungkul ningali ka handap. Kana tungtung sapatuna pikiran malikan 5 tahun ka tukang, ayeuna asa kaguar sanggeus nempo potret nu ngarendeng jeung Bakri sobatna. Awewe manis, kulit koneng bersih, kungsi jadi rebutan di sekolah SMA Jalan Belitung. Harita Budi jeung Bakri batur sakelasna duanana pada neundeun hate ka eta mojang, tapi di antara dua jajaka teh ngan Budi anu kapilih nepi ka dipisiri ku pada batur lalaki. Ti poe ka poe hubungan antara Budi jeung eta wanoja teh geus jadi buah carita lantaran ku layeutna. Akhir ujian sakola eta wanoja teh kabejakeun teu lulus ti waktu harita plangles teu panggih-panggih deui. Lamun nya pamajikan Bakri teh Atik Malinda, tekuhan teu tadina rek ngabang berangkeun hate. Budi ngagarandang di jero hatena geus kacipta ku pikirna lamun pa aduh hareup. Maapun rada lila pamajikan keur indit, yuk ka jero ku saya geus disadiakeun kamar keur istirahat. Peek salin bisi rek mandi terus ka tukang, naon nu diperlukeun menta we ka Biani pembantu di dieu. Bakri nuduhkeun kamar ka Budi. Nuhun Kri, saya teh nyusakeun we ye. Keur ka mana atuh indung barudak teh? Moal kumaonam tanpa izin. Indung barudak can anakan, moal naon da tunggal sobat. Can boga anak kitu Bakri teh. Nu matak teu ngarti atawa encan we meureun. Di mana Bakri ngantor?
Ngilu jeung bapak saya di CP bahagia karunya geus kolot jigana tahun hareup mah ge aku saya dijalankeun kagiatan eta CP teh. Syukur we ari aya kamajuan mah. Teu cara saya lamun teu banting tulang sorangan mah lapur. Boga pacabakan kana naon Budi teh? Wawarungan keperluan sapopoe di kampung, tembal Budi bari ucut-ucut pakaian sok digantungkeun kana kapstok. Baik atuh disirek mandi ku saya di dagoan di hareup urang ngobrol. Beres mandi manehna salin ku pakaian nu bersih tina koper disaliukeun jeung Jakarta anu panas, kameja pondok warna gading disetelkeun jeung calana gabardine warna coklat, tembong serasi jeung singset nambah gagah. Bakri anteng maca koran di ruang tamu torojol Budi ti kamar tengah nyamperkeun geek diuk hareupeun Bakri. Bari nungguan burit urang ngobrol, engke bada magrib urang ka Pekan Raya Bud. Ari ibu jeung bapak kumaha daramang Bud? Bapak mah geus mulih ka Jatimulang ka asal. Saya mah tinggal indung we, atuh imah nu di Sukabumi geus dijual, nya dibelikeun deui di Bandung deket tempat urang indekos baheula basa keur sakola. Baruk bapak teh geus teu aya di kieuna, geus lila Bud. Aya satahun kaliwat mah. Tadi oge saya teh jarah heula ka Sukabumi sakalian hayang ningali Jakarta. Sanggeus 5 tahun teu ka dieu euy. Keur jongjon ngarobrol kitu gerung sela mobil sedan abus ka pakarangan, Budi ngalieu kanu karek jero turun tina sedan. Hatena nyeblak ningali beungeut awewe jangkung lenjang make celana hejo daun nyetel jeung blus kayas kembang ros. Dina dada nambah manis kanu makena. Bakri nangtung dituturkeun ku Budi maksudna ngahormat nu karek datang. Atik malinda ngareret ka Semah salakina, tembong kerut dina tarangna jiga nu nginget-nginget kaki Semah. Manehna asa-asa teu lilapok nyarita. Oh, geuning aya tamu tebih. Sanes Budi teh ieu teh pap. Atik malinda nanya ka salakina. Nya, Budi sobat urang basa keur sakola di Bandung, timbal Bakri bari mesem. Damang sepuh di Bandung. Puguh Atik oge aya kana 3 tahun teu ka Bandung. Atik ngasongkeun leungeun sasalaman. Sajeroning patarema leungeun hate Budi ngageter jiga kena ku muriang. Aya pangesto Atik sawangsulna. Mugi aya dina kawilujengan salamina, tembal Budi. Nya mah Budi ayeuna jadi tamu kehormatan urang. Di dieu engke peuting urang ajak jalan-jalan ka Pekan Raya. Bakri ngahajak ngabejaan ka pamajikanana. Mana atuh nyonyana? Atik nanyakeun pamajikan Budi lantaran teu tembong mawa batur. Budi ngajawab ku mesem, sakedeung paneuteup ditujukeun ka Bakri, paroman sobatna teu nunjukkeun parobahan. Diani mawa 3 botol Coca-Cola jeung 3 gelas dieusi es batu sok ditenden dina meja. Atik ngeusi-ngeusikeun kana gelas. Hatur lumayan, mangga dileut. Budi tos kagungan sabaraha hiji bati? Atik nanya bari mesem. Budi nu diteuteup tungkul rek ngajawab mikir heula jiga nu hese pok, da puguhnya teu boga pamajikan. Salaresna mah hoyong nyandak pun bojo ka Jakarta. Ngadadak si bungsu rada hareeng wengi tadi teh pameng tos pesen tempat kana mobil Suburban. Ari bade dibatalkeun ka bujang wengi kapaksa nyorangan. Budi tambah eueuh omongkeuneun jadi ngabohong. Engke sanes waktos upami ka dieu candak resepnya seueur putra mah. Nah da Atik mah teu acan diparengkeun bae geuning. Teu acan bae abdi oge saparantosna 4 tahun nembe gaduh, tembal Budi kapala ngawadul. Mah saya gikeun heula ka Ani. Bapak geus hayang makan, urang sakalian ngariung geura. Atik nangtung leos ngabejaan babuna sanggeus sagala dahareun sadia brak bae dalahar. Ngan Budi teu pati sabaraha da tadi geus di lapang banteng. Kira-kira jam 6 sore Toyota Pulas hejo lukut kaluar ti pakarangan imah. Bakri nyekel setir. Atik diuk di tengah diapit ku Budi ti beulah kenca. Mobil laju ngidul mapai jalan Petojo beras ka Harmoni mengkol ka kidul, tidinya laju ngetan ka jalan Merdeka Selatan ngaliwatan Istana Negara.
Di kajauhan geus tembong Monas ngalakeceng Bakri mengkolkeun mobilna kakatuhu ka tempat parkir mobil. Di pintu gerbang anu melengkung tempat pembelian karcis digigirna geus rame ku antrian barudak ngora awewe lalaki pasesedak. Polisi penjaga keamanan geus sibuk ngatur jeung ngamankeun antrian. Budi, Atik, jeung Bakri tetulus meuli karcis di pintu kahiji terus kabelah kolon di pintu kadua sugan rada lowong. Tapi sarua bae jalma geus noyek hayang paheula-heula menang karcis. Tahun ieu mah calo-calo karcis teu nganahakeun lantaran dijaga ku polisi supaya tertib. Budi tekung siditita sanggeus bebeja leos bae ngantai nurutan batur telila manehna geus hasil 3 karcis. Antrian keur asup ka pintu gerbang mah teu pati pasesedek aya antara barang abus ka jero. Kacida sahengna ku sora speaker propaganda. Ngungeng teh ditu ti dieu hampir di tiap stend aya salapangan Monas pinuh ku rupa-rupa stend jeung kios-kios ngapropagandakeun barang-barangna ku carana masing-masing. Aya nu bari nyanyi sagala rupa. Pap, kabelah ditu asa rawing ceuli ye. Atik metot salakina milih stend nu rada tenang rag eureun di setan TV berwarna. Atik jiga anu aya minat bus ka jero stend. Bakri jeung Budi nuturkeun ti tukang penjaga stend nyamperkeun bari nunjuk pok nyarita sopan sakumaha kawajiban pelayan. Tah anu ieu nyonya serasi kangge ngalengkepan kebahagiaan rumah tangga. TV berwarna, damelan mutakhir, gambar terang, warna halus, menyenangkan pandangan. Cek pelayan bari nuduhkeun kana gambar dina televisi pi karasepeun lantaran leuwih alus ketempona dibandingkeun jeung TV nu geus aya di imah Atik. Sabaraha kira-kira harga nabung? Atik nanya ka pelayan. Oh, Mira, moal langkung ti 200.000. Mangga ku nyonya emut-emut merekna. Soal ngagaleuh tiasa iraha bae. Pelayan nyokot majalah Monster TV berwarna ku Atik di tampanan. Sanggeus dibukaan sakedeung terus manehna indit kaluar stend. Bakri jeung Budi nuturkeun ti tukang kuriling kabelah kolon ratusan stend ngarayakeun hasil-hasil produksina masing-masing. Keur hiburanana teu beda-beda ti tahun-tahun ka tukang sarupa. Sanggeus ngarasa capek Bakri ngajak kabar jeung restoran keur sakadar ngareungitkeun hanaang 3 gelas cai jeruk ngan sailes ngaliwat kana ti corona masing-masing. Sakapeung Atik maling-maling ngareret ku juru panon ka Budi sahanteuna urut kabogoh tangtu aya rasa simpati. Ari nu jadi sasaran nyaeta Budi jongjon wae laku lampahna teu nembongkeun sifat janggal jeung kurang merenah sakalieun paadu tetep oge secara teu dihaja. Sanggeusna ngarasa bosen tiruanana kaluar ti pekan raya celak deui kana mobil muter-muter jalan. Bakri geus paham ka mana leosna mobil dipengkolkeun. Atik salilana nyaluyuan. Budi mah loba ngagunakeun panon keur ningalian gedong-gedong tingjung kiring batan nyarita. Sakapeung paadek pingping jeung Atik waktu mobil keur mengkol lain manehna teu ngarasakeun geteran nu nembag kana dada. Yakin eta ngan sakadar rasa kesepian jiwana, suasana mangaruhan kana pikiran. Jam 10 peting Budi, Bakri jeung Atik geus araya deui di imah tembong tiluanana ngarariung di ruang tengah diselangku suka bungah bari nyetel televisi. Peuting harita Budi sare tibrana keur jigana wae kaliwat capek teu kungsi ganti pakean heula. Bugsek bae lir meunang mebetkeun. Rebun keneh Budi geus hudang sareng sena manehna mandi salin pakean bersih. Awakna anu baheula jiga pangawakan atlet tembong orot. Bi Ani pangbantu keluarga Bakri geus mangnyieunkeun kopi susu panas ngajagrag dina meja di ruang tamu. Leos manehna ka taman nu aya di hareupeun imah gedong anu ngajadikeun papaes imah. Lila ngajanteng di sisi kolam caina herang ngagencelang di pelakan kembang tarate lauk masting kocepat silih udag jeung baturna. Di tengah kolam caina mancur kaluhur mata kresep ningalina. Di jero hate manehna muji ka Bakri sobatna bisa ngatur pantes ku kitu teh mah ayana di jelema jegud sagala bisa nyata cita-cita.
geus moal nyalahan tina pikir kabandungan Atik lantaran di sisi Bakri cukup syarat pikeun ngabahagiakeun hirup rumah tangga. Den dihaturanan ku Neng Atik biani ngebejaan Budi nuker ulang ngalamun asa kagentak manehna unggek palebah lawang tengah pasang rok jeung Atik ngadak-ngadak hatena nyeblak ngageter tepuguh rasa Atik nu neuteup tapi Budi teu wani narima ruk manehna tungkul. Supados jagjag urang ngariung ceuk Atik bari mesem Budi teu loba carita manehna nuturkeun ka jero dina meja makan Bakri geus cemprogo gek dieu katuhun Bakri. Ayo Bud urang sasarap hanja akal teu boga nu aneh yeuh sok ngalaan ulah asa nyemah. Bakri ngajak semahna dareh deh pisan. Muhun Bud kadah dieusian bilih lebat angin. Atik mairan omongan salakina. Atuh nuhun pisan alah ngarepotkeun we yeuh. Budi oge hoyong kanjangan di Bandung iraha atuh bade pelesir ka kota kembang. Cuk Budi tambah teu nembal teuing padahal ati leutik nama era ku pribumi. Pasti saya oge hayang ngalongok nini di Bandung. Bisa jadi habis bulan ieu tembal Bakri bari ngahuap. Seriusnya ku Budi diantos. Tangtoskeun we atuh jadwalna supados Budi ngajemput ataupun bade nganggo kendaraan nyalira. Insyaallah habis bulan Bud saya oge geus lila teu ka Bandung. Sanggeus beres sasarap Bakri nyokot tas tina lomari buku lewas ka hareup di ruang tamu nyampak Budi. Budi, Bud, ku saya ditinggal heula bisi rek kukurilingan pake we mobil. Ceuk Bakri bari ngasongkeun kunci kontak. Ah, moal saya rek ngilu ka kantor Bakri. Tidinya mah rek lempang we ari make kendaraan mah teu imut loba nu kaliwat. Kitu hade atuh. Mam, Bapak berangkat. Pap, ke sakedap. Mamah engke berang rek ka toko sarina. Bisi mamah telat. Ulah dedepeun. Pek bae. Bisi perlu mah pake atuh mobil. Ah, sawios manggawe bade kana helei cap supaya teu ridu. Yo atuh Bud. Bakri ngajak Budi sup kana mobil. Bakri nyekel setir. Dius mobil kaluar ti pakarangan mengkol ka belah kidul make jalan nu beras ka petojo. Terila geus nepi ka jalan Kebon Sirih tempat ngantor Bakri. Budi mah tidinya neruskeun lempang kawetan mapai-mapai etalase toko nu aya di sisi jalan bari ningalian barang-barang. Teu karasa manehna geus nepi ka jalan simpang. Mobil jiga nuker antri bensin PTTF. Waktuna jam kerja loba nu rek ngantor manehna terus mentas ka belah wetan nu jadi tujuan anak ka gedong bertingkat nyaeta Taman Ria Senen. Sanajan isu keneh tapi jalma geus loba nu daratang kadinya toko-toko nu aya di eta bangunan aya nu can buka tapi Budi mah hayang nyaho terus bae naek ka tingkat nu pangluhurna. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.